ini parah nih. Aduh, salah dulu yo. Aya nu butuhan anak jeruk teh 100. Ngan hayang nu geus baruahan saya minta contohna tah. Ya foto heula itu di bibir tuh. Foto heula jeruk kirimkeun we kewang kirimkeun ka jalmana. Butuhan contoh jerukna nu kumaha cenah. Jigala foto sakadang ji. Heeh. Di fotona sabaraha hiji? Lah, di sabaraha hiji we sih alus fotona we ka di jalmana. Heeh. Kan we jadi atuh. Aduh, aing butuh duit ya. Iya yo. Bener ya bibit halus mah. Kudu melah deui euy. Sa, bae keur naon? Tas motoan ieu ya mang bibit aya nu butuhan sampelna cenah pola. Yo, Isa, teu kira-kira ieu jeruk eutik naik di ala. Yo, ulah sarakah teuing jeruk teh ka boga sia. Wah, urutan. Lain ek di ala mang, ek di foto aya nu butuhan pola sampel cenah. Mah anu dirasa Isa. Ulah dituar nyaah ieu geus buahan sabar atuh. Paling geus 2 minggu deui age asa. Si sabar. Wah, boga sia maneh mah ih anjing. Aing pusing ngomong di kieu mah. Mau anggeusna. Oh, dirasa ini maneh. Bukan kieu patut. Ya, nu dipoto mah lain jeruk, awewe sia teh. Kumaha mang lah. Pusing aing. Nah, nu dirasa maneh Paisa, aing kudu ngomojong indit. Ai budak zaman ayeuna di papatan saya teh oge pundung. Udah ada si mah doyak anjing. Sakuluan anjing soak aing mah ku bodak ayeuna mah. Takot motoan nu kieu patut. Anjing aing mah jeung awewe anjing. Sal, ayeuna mah wang ngaliwat. Heeh. Tah meuli bumbuna biasa geus aya bieu tah Mang Lutfi mah. Tah, ieu meuli bumbu. Bumbuna naon we? Muncang, kacuncar, tomat, sambeleun, kerupuk we geus. Ya, Sal. Ayeuna mah ngaliwat heuh. Biasa saya tinggal meuli asinan, bumbuna tah bunga teh tomat, kacuncar, bawang. Terus apa tukang warung mah? Heeh. Pan aing dia ngomong kitu sia teh. Kok dirasa. Selain itu nanya. Cing lah. Lila deh jujur lah harti ngomong teh. Mang lila teh sa. Heeh. Ada po. Nah, yo mau lila teuing. Tinggal teh kamu. Kaman. Sabaraha? 1000. 1000. Ayo mah. Alah, nah tadi teh meuli naon wae euy. Bawang bodas katuncang. Goblok po deui aing. Arebu deui. Mangga. Lilasan sa? Alilasan sa? Poho deui, Pak. Ji, ai maneh sugan teh salila-lila teh geus meunang. Nah sia teh belet-belet teuing atuh yeuh. Meuli kerupuk sameleun cek aing teh asinan. Oh, kan poho, Pak. Atuh tungguan heula sakedeung nya. Indit deui. Maneh bujangan-bujangan pohon wae. Katuncang, kerupuk jeung samaleun. Jeung asinan. Ya, kerupuk sama lu. Anak aing geus kitu nya, Deng, lupa pisan euy. Secan kolot terus aing mah. Ai si sabi yang ngomong nanti ini banja atau di banja. Sampe he dijual di parut, taplokna beut sia erek. Bener sih isanya pohon teh. Aing. Tadi kayak ngomong gitu. Padahal isuk ngomong eta lah ka ditu anu nyebutkeun pajar aya dukun murah teh anu Jam. yang berantakan. Ah, setuju aing demi aing mah. Aing mah saya rada wae dah. Kana rangda. Lain rangda kece tapi long ubaran ku aing. Gitu. Tutut goblok. Murah. Yo. Wah, timulun tahu mending kira nama. Mending keneh meuleum beungeut sia ku aing meuleum. Erek. Terusan nyambung. Bener sekali ya nyambung. Aing masalah kenapa ulama aing mah setuju wae aing mah resep. Tah datang deui. Aduh, Pak, kita kurang, Pak.
Nah, kurang kumahapan tadi teh duitnya 25.000. Pan urang bolak-balik wae pameran portal. Tuh, tinggal 4.000 deui. Cih, nah isia kalah kepake mayar portal atuh kita meuli asina teh. Nah, lieur. Ih, Pak hilap. Kumaha atuh ieu ayeuna? Ayeuna mending keneh ala portalna uang pake ngaliwat di dia di bolam.